Da geuningannya besti ari tadi naon teh tadi hajakeun mah ari henteu dijadwalkeun teh mah geuningannya sok kalah kajadi ieu ulin oge da teu dihaja-haja atuh nya besti ieu teh caritana mah urang teh teu sama sekali aya dina pamikiran jeung otak erek ulin ka nu kieu teh atuh raos we atuh nya geus naon teh patuangan geus wareg geus seubeuh si Nabila mah darek anjlom deui atuh nya besti padahal mah manehna teh tadi teh di luhur kitu nya di luhur teh geus ngojay jeung bapana cenah nya besti tapi ngomong ka indungna mah da encan beuneunan nya bakatingku hayang deui ngojay besti si Bila teh berarti mun geus 2 kali eta teh naon teh ngojay teh tuh ieu teh geus wah riweuh ganeng si Bila mah geuningannya mama gancang atuh hayang ngojay cenah dede teh geus ato bakatingku ato da tinggal dikalahka jojogedan si Bila mah nya ari indung mah dititah di luhur cenah bari jeung kudu mayar aing teh tuh tinggalinya besti si Bila mah ieu geus ngojay deui wae padahal tadi teh geus manehna teh geus ngojay make baju eta keneh besti da teh panceh aku oge naon teh teu sengaja teu naon teh teu ngahajakeun erek ulin ka nu kieu nya besti jadi teu mawa salin teu mawa naon pasti Nabila ge sarua besti teu mawa salin teu mawa naon tapi da geuning lalaki mah sok padu we geuningannya teu nanaon ari teu disalin oge eta teh padahal mah bararaseuh manehna teh besti tempo bajuna teh jaketna bararaseuh kalah karek dibuka teh kalah disampaikeun we dina motor da meureunana susuganan we garing bari jeung teu garing atuh da disampaikeunana ge sakedeung aing mah sok lieur si Nabila mah.